Dinati pada kedal janji.
zaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba, mun zaman ayeuna tantu loba masalahna. Hayang boga budak pinter, sakola geus teu kahontal, hirup mahal maot mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui, jual teh sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman. Urang parekahan sabisa-bisanya. Lur boga anak loba, kudu cukup sandang, pangan jeung papana. Gitu tah. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Nah gitu loh. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakan keluarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. Ya kitu teh lo. Lain teu meunang boga budak rea, tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat lur, lur boga anak loba, kudu cukup sandang, pangan jeung papana. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Mang tanggung jawab urang. Lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna umat kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakan
kabeneran cek beja mah nu geulis teh lelengohan didodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa cek beja mah salakina maotna teh teu pira dicium singa ngan nyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit bijil mundaekeun rek langsung diajak kawin mengpeng boga duit tiis keur ipeka keur mas kawin geus boga gelang perak nu penting mah daek diajak balangsak cek beja mah manehna teu kapi duit asa cukup keur balanja jeung kiridit sederhana hirup tetangga ka langit pinter ngatur ngolah milik nu saeutik mundaekeun rek langsung diajak kawin biar janda yang penting mah pengertian tenyung kelit teu kancang timuruan teu panasan ningali pada tatangga keur mah hayang tibah heula ngaheroan ti waktu zaman sakola ngan hanyakal teu wani pok nu mata lamun hayang ulah sok kapok kabeneran cek beja mah nu geulis teh lelengohan didodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa cek beja mah salakina maotna teh teu pira dicium singa ngan nyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit bijil mundaekeun rek langsung diajak kawin mengpeng boga duit tiis keur ipeka keur mas kawin geus boga gelang perak nu penting mah daek diajak balangsak cek beja mah manehna teu kapi duit asa cukup keur balanja jeung kiridit sederhana hirup tetangga ka langit pinter ngatur ngolah milik nu saeutik mundaekeun rek langsung diajak kawin biar janda yang penting mah pengertian tenyung telit teu kancang timuruan teu panasan ningali pada tatangga keur mah hayang tibah heula ngaheroan di waktu zaman sakola ngan hanyakal teu wani pok nu mata lamun hayang ulah sok kapok